kawas nu hampang mangul gada kudu kada teu kaangkat teh gada. Oh ada berat Kang teh tuh. Oh. Aya 2 kintal. Gada lu kita sari teh. Eta teh. Eta wala dia balad nu kadupak nu kajejek ku Juragan Bima. Komo nu kabantingkeun mah Kang. Aya nu rek ngadek ti tukangeun jekuk di TJ. Wah nyaan luar biasa. Wah waspadana Kang. Alhamdulillah Pandawa mah kaurus. Kaurus. Boh didikan rohanina, boh didikan jasmanina. Keur mah budakna jalur. Ilmuna lahirna, ilmu batina teh euy. Geus kagero. Kagero. Heeh. Budakna jalujur deh. Tadi dia engke kahareup sing jadi eunteng, sing jadi cermin teh oge kitu. Sumohon. Ulah loba teuing boga anak teh, cukup we 5 paling loba. Paling ieu mah. Ai kaleuwihan. Ai kaleuwihan. Mun bisa mah 2 3. 2 paling loba anak teh. Cenah eta dah hayang boga anak awewe da lalaki wungkul. Apa nek boga anak awewe engke oge nya teh minantu. Minantu. Nah, mereka bina-bina ting sami wae tuh Kang. Penting teh euy. Bayangkeun ku si lain karasana ku dewek loba teuing jelema teh deuleu. Oh, ayeuna tiada hari tanpa macet. Macet, Kang. Di mana-mana liur. Mana-mana. Eta motor pi ka kawasi raru we isuk-isuk teh. Ari anjing-anjing raka. Oh. Ning ngabreng teh. Leung lamun jalan gelede mah da teu. Beuki laletik jalan teh geuning. Beuki laletik geuning aya mah euy ah. Ari kendaraan namahan. Tadi dia penting nanya urang asup keluarga berencana teh KBW nu penting. Ayo urang babarengan urang laksanakeun supaya engke kahareup sejahtera lahirna sejahtera batina urang teh amin Kang. Pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar. Ieu gajah cocoanana Prabu Pramea bari sakaligus tutungganganana. Anu keur dibebaskeun nyaeta nyokotan rupa-rupa Pakakas. Pakakas perang anu tos teu kaange. Leres. Teu kanyoan ieu Bima loloncatan barang anjog ieu sirah gajah dibanting ditinggang ku Gadalu Kitasari. Atuh ieu gajah ngajungka masing pati makaning kulayu. Aswatama gugur. Aswatama gugur. Aswatama gugur. Kaget telera. Aningali. Kaget telera. Aningali. Kaget dah kagir-gir lagi tenera ya ingkang haningali ya bangsat ingon-ingon aing si Aswatama masing pati tumakaning pelaya Gusti paingan ngagalekan wae eta gajah isuk-isuk ka kaula tulalena meulit kana cangkeng Aswatama amuing ae tamang keluk anu jangkung gede moal
saha nu bakal bisa mangmaleskeun pati kana kanyerian gajah kula lintang ti kaula Prabu Pramea naon Gusti syaswata mah pae aya bantuan kula kege Walah cilaka dulu. Cilaka kumari Akang. Sing baru rusut dulu itu walah dia balad wil kararumpu ke belah dinya. Wah. Naon? Siapa tuh? Juragan Bima ditingkar dulu. Ada Akang. Sia aing Bima ya bener nu neungel gajah dunungan aing bieu memang naon maksudna sia mamawa gajah eta bukan dosa gajah eta teh gajah teh tua henteu dosa henteu tua teh kolot bangsa si woi woi Abdi eta kok kolongkongan kadinya naon sia teh haling untung teu kalapasan juri kok ge bina teuing kapir ka dieu euy. Nganggap yo kapir sia ka aing teh pugu-pugu. Lain nganggap kapir kakang naon ka cirina nya. Naon ka cirina tuh ge nganggap kapir. Tara salat sia aja. Hah? Beda teu make kerpus. Nah, katinggalina kumaha eta tarang teu herang. Eta nyanyi jeung mate panatik ieu. Oh, panatik ieu jelema Kang. Wah, dia sap. Wah, anjir. Ade. Boro dianggap enteng euy. Berat ya. Disangka euy. Woi, ya tak. Ya, awas. Woi. Berat lawan teh ya. Woi. Gat ya, aduh. Woi. Nah, sekali yuk. Aya nu ngadegungkeun di belah ditu. Aya nu baru kana lain aing we. Burukan nu ngarampok meureun. Wut ya kesap. Wut ya. Nawa ke galeret deui. Jara raya jelema teh. Tong babaradogan ah. Dikirain lain aku. Dikirain. Wut ya sap ya. Wut. Lamunya ka aing pangnenyokeun sate teh ngadegungkeun aing teh. Keun urang podaran ku aing lah. Beres ah. Baru kana lain aang meureun. Buruk. Wet ya. Hei, aup.
penting ayeuna ele teh si goblok. Basat badan siang gajah aing dipaehan ku sia Bima bener rohana ikang bakal mutusakan siwara kanina kejaba kapan sanaga tak rogok dening pansana ya Bima Bim sapat muter sia oi Kunaon itu naon teh kunaon sih kan ponok sebelah tuh dan abdi teh tereleh gelut iya kakaraun penting aja nama mah tara abdi mah ai kitu nah ari ku Habib nari ku Nabi bele di kumaha teh kan tahun tadi neme rogok ti corona euy hah di rogok ti corona waduh tapi ka ngagoloh-gor gitu boga gajah itu boga hutang gajah kan boga gajah tadi wala karep aja jewirna teh Malaysia mi HP bibir ai apa bibir mi HP bibir mi abdi ge geus kanal teuing Malaysia kadieu sawios di dieu ya aya nonyok aing geus aya kasieun Jemput eta musuh we ning kana bibir. Lamun dorna diparengkeun amprok jeung si Cepot. Tonyok abdi ulah. Ulah. Tuh dagan make congkoh musuh udah. Jelema teh yang ngabinasa we nih Lamun nanyakeun, kade sesing inget. Pasti dina keragot perang kieu dorna pasti bakal mawa bandera bodas. Cing inget maneh, cinyaho maneh kana pelaturan ieu. Perang di mana aya nu mawa bandera bodas eta ulah diganggu. Ulah dibinasa. Ulah ditandasa. Kade. Padahal hayang menang bala tentara teh bawa bandera bodas. Geus deukeut rak-rakeun gejoos ka musuh. Ada lain deui licik eta mah. Licik teh teu licik moal meunang zaman kiwari mah. Kumaha we carana? Da si eta mah yang kitu wae. Aya pelaturan naon ge Kang. Gitu geus. Pot, di mana nanyakeun cenah meureun nahanya aswata bapae. Tumuhun abdi ge teh si wartosan ku Gusti Batara. Ih, mun ngomong atuh sia. Nges gitu atuh. Nah, meuni. Wah, panjang catur meureun. Naon jana? Naon atuh ari Akang? Naon aduh. Dewasa meureun dibawa mah. Kena wae baledogan aing nya. Teuing pas wae si eta mah baledogan mah. Terus sina nah tah Teu beunang euy. oh sina ngagejeli ka handap. Naon? Aduh bieu. Kade Kang. Nanaonan teh. Aing mah nawi teh sanes dukun. Kita kabatur teh si eta mah. Adei. Aduh luar biasa.
Residurna teras-terasan nemakeun panah-panah Dah. sajabana tika seretep wala dia bala tamtama pihak Pandawa. Iya nggih. Seur anu korban cing jarungkeul. Ai. Nah, Arjuna muridorna kitu patut. Ya. Jajari ku Bejekeun ilmu tejun. Bejekeun. Oeng-oeng dibijilkeun. Sorak kenal dia. Apa batur? Aswatama gugur. Aswatama gugur. Aswatama gugur. Aswatama gugur. Aswatama gugur. Aswatama gugur. Aswatama pae. Aswatama gugur. Aswatama Naon teh? Aswatama gugur. Kulan. Aja. Trepa. Lawan cenah ku kupingan teh Aswatama gugur. Alah. Aswatama gugur. Boah sia teh. Aswatama. Tapi dah bohong teh. Oh, sanes. Bohong. Hah? Lain. Aswatama gugur. Kumaha ieu teh? Aswatama gugur aku Nu mana nu bener sih? Krepa dengekeun ka Jakusya. Aswatama pae. Ai komplotan belah ditu mah nyaritakeun nya Aswatama gugur. Aswatama. Aswatama pejet. Tapi kamu Aya nu nyarita teh nu mana Krepa nu mana tanyakeun ku nya aja. khawatir Aswatama celina nepi ka lawing. Bina teh Aswatama alah Aswatama aja. Tapi dah Aja mana Manera Krepa Manera goblok ke Manera ka dia. Daguasa kedeung aja. Alah poannya. Keayaan ragot anu silih banting silih tajong silih tojosku pedang silih tema resiturna atrok-atrokan nanyakeun ka jalma aya nu nyaritakeun duka teu terang aya nu nyaritakeun nya aya nu nyaritakeun sanes anu temahna ngabingungkeun kaayaan nana Aja. Aswatama. Aswatama. Alah. ayo nama geus pae. Geus pae. Aduh. Geus pae Aswatama teh. Modan. residurna emut karena Purwadaksina Purwa wiwitan Daksina wekasan itu kayaan emut yen jama anu saciduh metu sakecap nyata mah tara dibarengan ku bohong Iya inggih. lintang ti Prabu Yudhistira Datu percaya aing mah ka saha-saha oge. Moal percaya. Malum jalan harus alamanan kau. Diwati nu jadi anak Yudhistira jelema anu tara ngabohong mah kase. Sampurasun kase. Tek nanyakeun nahanya kasepuhan bulan alah cepot ya cager jang. alhamdulillah bulan nah geuning lungsur tina kareta Coba teh kase oh Yudhistira
Di mana karetana enak cepot? Boleh dicu lah di tengah. Tebih. Pada ngojek atuh nu abdi aya. Naon ojek depot? Ongkos ngajegang. Komo nanyakeun ke si ieu tuh aja. Tong sok bayaran hutang. Ngocot depot teu kadenge ku aing nu kijuan teu. Teu asup. Anu kabayangkeun teh maneh nyahon teu. Naon lah. Anak aing belah kidu receh cenah Aswatama mati Aswatama gugur aing maneh nempok kieu. Waduh. Komo ka si ieu Na nyamara. nasiban eta nepi ka kitu tuh. Geus Geus bunga denge. Komo nanyakeun ka akal gitu. Tapi ngahelas aing euy. Oh, dan tanto se Moal dosa gitu aing. kan bae. Ada acan nyebut aing mah acan memang Acan, karek. da manehna Teu nu sangka kitu aing mah. da manehna nu ngaleos teh mah. Da can po ka Watir aing ku kitu teh watir teh ngeunaan bapa ka anak. santeuna beregangan tuh. Nu matak pantasnya euy hiji anak lamun doraka ka inung bapa. Maka Cenah geuningan aya kecap lamun di lemur ka Iranu lamun di leuweung ka dangdeur dipake pangeret bingkang dipake pamikul bengkung dipake silu teruhai matak beluang anu niup benar. lir hirup cara gambaran awak teu tincek beung dicekek paling untung mangih kokotor eta doraka ti inung ti bapa. Bener eta teh. Untung akang teu boga anak. Heuh. Untung nek acan boga anak da asup kabeh teh aing mah. Bener akang mah penting manual mereka. Kanu matak nu jadi anak teh kade ka inung bapa teh ulah camplak Ulah ya. bisi Geuning doraka. kitu kanyaahna teh luar biasa deuleu. Kaberatna teh kitu geuningan. Ka anak mana ulah lalawora Ayo mama. Tinggalkan lalaman. Satu marah, satu mati. Jangan marah pada mayu. Yudhistira anu aya di tengah-tengah wala dia bala tamtama memang karaos kaseret ieu kareta teh rada mundur ku mundurna wala dia bala tamtama Iya nggih. nanging ieu Prabu Batara Kresna sampun dumugi dateng ngarsaing panguwasa datan nirata ngademan ewo pagulingan datan nirata ngademan ewo pagulingan sembah kapikatur Raka Batara yai nuhun yai aya pikir saeunaon oh kieu aya sakedik dugikeun tapi hapunten naon pangresa Dresta Jumena kaula nun antos sedap Goh, antos saya kurang. karaos ku salira dinten ieu urang sadayana bakal pinanggi jeung apes anu mawi Jauh tidak. memang hebatna Kangjeng Rama Guru teh di dieu Oh. Antos. karaos munurna wala dia bala tamtama oge nu dipayun teh gempar yai nyawios rasiko perang mah kitu kuduna ih salah sawios di dieu urang sadayana teh kedah ngangge tareka Tak geni. da dinten teh oge ngarepkeun meunang urang teh perang teh sabab urang teh kaasup golongan anu micinta kana keadilan Oh, leres. micinta kana kabeneran leres tah hiji-hiji na jalan kombayana teh lemah malih lungsur tina kareta Tu geuning. jelaran aya wartos ti palih kidul sorak hambal-hambalan ulah dia bala tamtama yen telahkeun Aswatama gugur
Nah eta teh leres Aswatama putrana nu gugur nu mawi. Aya gajah ngaranna teh Estitama. Tuh geuning. Estitama. Aswatama. Ta eta saleresna mah anu korban teh gajah anu ngamuk wae salamina. Upami lebet ka medan Danalaga teh sakur musuh nu caket teh digalei dibelit ku tulalema nyaku Yai Bima teh digada sirahna nepi ka masing pati tu makaring pelajar tuh geuning eta ta eta anu paeh teh oh janten sanes Aswatama putra Kang Janama ta eta sanes nah nanging di dieu kasempatan kangge urang tingali wala dia balad tamtama ayeuna karaos maju deui wala dia balad pihak Kurawa ayeuna kaseret deui ku pihak urang ku mundurna Rasidor ku lungsurna Rasidorna nyanak bandera bodas malih panginten ieu mah panginten naroskeun ka itu ka dieu meureun aya nu nyaurkeun nya sareng henteu asa dibohongan panginten tuang rama teh emut ka salira ka tuang ka putra yen jalmi nu tara bohong mah salira pisan leres ta ayeuna upami ieu mah upami kangge kamenangan sareng kajayaan urang Pandawa upami naroskeun tuang rama ka dieu cara meureunahan nya Aswatama teh pun anak teh gugur Yai akang terang yen salira teh hiji jalmi anu tara dipahing pisan eta bohong tenang upami naroskeun nya cenah meureun nya we kitu kejar meneng meneng Gusti petengat inira meneng Gusti petengat inira lir kalimpudan Mega Potara awur lan Mega Putih wala salin sumabda Prabu Yudhistira sakedapan betena wangsul margina pun peteng penggali Raka Batara Yai panuhun we rupina kaula moal tiasa Kang margi kaula teu hayang ngarepkeun menang perang tina ladang bohong dosa kajeun eleh we kaula teh perang tapi tengah bohong aduh sila ansur Pandawa mun kitu wah sawios tenan bulan dan teu kitu ge urang teh sadayana bakal hancur leras aya kitu teh apa Yai kaula nuhun regreg akang pagi kitu sote akang mangadoja sumohon leres nuhun ulah ari bohong mah akang oge teu satuju dah kitu sote akang mangadoja bilih rayi kapangaruhan timbalan upami naroskeun mah nya we kitu Aswatama teh mati gugur sakit tadina manah we ulah ditarikeun ngagerenenge dina mana leres paman ama kitu Aswatama teh gugur mung gajah tah mung gajah nama dilebet manah we sakitu dan teh kalebet ngabohong etan teu bohong henteu teh mah dan teh tarik da tertarik da dituluykeun
malah selangnya khusus sisi duun sakedik mah. Supaya sulah katawis kula. Moal yakin akan tanggung jawab. Ai sanes bohong mah teu naon. Nun. Mana kareta Yudhistira? Yudhistira kasep tuh geuning jadi enggak lungsur samut tuang rambut. Dorna parantos dadalik degan margi tincakeun hampir teka tingali ku remengna Cisoca malah parantos cari nul balas nangis saja jalan ras emut ka Aswatama 12 tahun ke 13 tahun nyamur tetepung jeung murid anu dipika deudeu. Dadi henteu-henteu oge Resi Dorna teh kapanawanya luar biasa. Tangtos. Mana Yudhistira karetana Palipayun sepuh. Palipayun pula. Yudhistira Aswatama kabina-bina teh aing nepi ka kikieuan teh kabelaan maneh Aswatama ayeuna kabejakeun pae Aswatama di mana Yudhistira oge salaku murid anu tahun-tahun tepat tepung ayeuna penak-penak bet jadi musuh di medan laga. Nanging ai pribadi mada puguh sami-sami padanya ulas sareng asih antawis guru murid ka guru kantenan ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat nyuuh dina pangkonan Resi Dorna ama saha eta ya wis kena tikin pinasti mapak baya kena lara tumungku saha putra Yudhistira aja kasep anak aing Yudhistira ama apunten tina naon rupi ka kalepatan katamelaran putra amanta teu kasep teu bageus tahun-tahun sempat tepung jeung nu jadi anak 13 tahun tetepung jeung nu dipika deudeuh ayeuna panggih di pangperangan bari jadi musuh tega si Yudana tah karasa meureun ladang judi teh kitu kasep cing jadi eunteu sabab judi teh ceuk nagara teu meunang ceuk agama haram geuning akibat lagi maos ama yangakeun beung tangertek-tekeun suku genteng blokeun ama bade disiksik dikunyit-kunyit dicacak diwalang-walang kaula teh murid dosa murid doraka ama teu bagus Resi Dorna nu ngalimbang uping putrana berlaya di medan laga di barengan rasa tresna sasambat jeung dumaribah bari ngetlah keungci soca
kusut marung kawut gitu lain kieu lain nah atuh kudu kumaha sangkang cager pikir kuring Gusti mana kieu teuing kasih kaula nun nama eun soal lalampahan urang ama nepi ka lunta ti nagara nepi ka eta teh dilantarankeun anak sieun sangsara anak sieun balangsak nepi ka daek cicing di negara astina naik dina batu cicing dina curug Panu Dewanata cicing dina curug Dastarata cicing dina curug para Kurawa mela anak-anak kasih ngleres kaulan tong boro ama jelema di mana hayam megarkeun nok meri da pukul nok meri anak meri tapi nyaah we eta ka meri eta hayam da pukul anak meri kulina resep dicai indung nama kakak kokok di daratnya sieun anak ti deuleu komo ama jelema bayangkeun ku hidup ayeuna kabejakeun pae nu jadi anak nanyakeun ka itu ka dieu aya nu nyaritakeun nya aya nu nyaritakeun teu nu mana ieu teh nu kudu dipercayanya ama teh inget yen hidup jalma hiji-hijina nu tara ngabohong sugan nyaho sugan menang beja nu sabenerna nahaya kasih anak ama pae minta jawaban nu pasti cu pati nyari
Sare pampatrini ngerasa rasa suci pangdiwincik perlambat sabaradara ngusap rarai kiwatan dening tangan loro den tangan loro jawab kasih kaulanun ama kumaha jeng leres pisan Aswatama gugur ayo Yudhistira dina pelebah nyaurkeun Aswatam tapi Aswatama gajah dina mana bareng sareng ngagejlikna kareta dugi ka kuda oge ngajerete margi numutkeun riwayat eta kareta Yudhistira mah teu napak pikeun saksi yen Yudhistira teu meunang bohong yakin bohong Dorna barang ngadangu dilereskeun Aswatama ieu nggih ngalengak kaayaanana temut di bumi alam di dia disebatna Dorna gugur teh jaya lengakan leres dina mangsa ngalengak aya anu kakalayangan di awang-awang nilik-nilik kesan ngansik nyawang-nyawang gesan jaya cicing di sagara antara punya akhirat aya lelemutan arti acan sampurna sabab kabedol keneh ku kapanasaran kitu kaayaan hiji jalma hiji raja baheula anu kakasih ekalaya anu kanyanyerian kudrona doh leres ieu kageuleuhna kangewakna ekalaya anu masih keneh kakalayangan nyaeta kabedol ku kapanasaran ieu nggih neangan alat pikeun nepikeun ieu nafsu kalaresan ari Drestajumena teh ramana anu kakasih Prabu Drupada paehna teh kudorna gugurna kudorna ieu nggih istuning waos kakerot ningali Dorna teh palai Malaspati nya ieu kageuleuh jeung kangewakna ekalaya teh awor sareng kaambekna Drestajumena tina kaambek nganukur samet kakerot kaancikan ku kageuleuh kangewakna ieu ekalaya jadi leuwih nyaeta nyamung kana wujud sakilat Drestajumena nyabut pedang hingga Dorna anu nuju ngalengak kapet Dedeteng Arjuna Bima
Dorna tebeda tiba di talapungan dicokot dialungkeun ditajong dileyak jeung sajabana nepi ka parantos teu mangrupa sirahna pacampur jeung getih oge leutak anu temahna Dresta Jumena oge luak liuk milarian Dorna leungit margi ngahiji jeung bangke-bangkean liat kurang ajar sia ngalanggar kana pelaturan Ibrata Yuda sidik apan Kangjeng Rama teh nyanak bandera bodas yen setiap nu nyanak bandera bodas teu meunang diganggu utang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang di podaran Dresta Jumena Bejana Dorna cenah engah Dresta Jumena dek dipaehan kusaha ku Tuang Rayi Arjuna sabab nu nelasan Dorna teh nemeteh Dresta Jumena si Arjuna atuh meureun kalah loba nu korban pihak urang nu mawi salametkeun iya haling kakang Bima haling wes lesotkeun Bima eling sia eling si Dresta Jumena dek dipodang ulah jinet net bakal loba korban si Dresta Jumena teu saeutik jasana dipae ieu heuh kabina-bina teuing sia teh ulah rakarya lesotkeun ulah Lingwang mukswa salirana mulang alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna parantos tiasa ngalaksanakeun maksud dan nyaeta sukma kalaya aduh teu sadar kaula ieu oh kitu Aden moal teu benu Kakang Dipati Arjuna tah kitu geuning yang Kang kitu geuning mah lalampahan Dorna teh meureunnan kudu waktu balitungan berata Yuda mah iya tuh kan tenan sanajan sagede kisi sawit bakal kasampeur boh hade bogo gorengna tah kuha sakitu atuh hapunten sakitu ti sim kuring hapunten tina sarupiha kalepatan ageng semonten alit kembang tinetik Sinbarasari tutup lawang sibataka